ini sepuhna bocah angonna oge geus apal cangkem geus apal cangkem ayeuna kukula bakal diterangkeun naon ari haratina we siji wololot cabang papat ka mangesangan godong tanpa wilangan wiraraga wayang sorangan ya eyang ari wit siji kakawit siji jelema nerekam sakitu loban nu aya di marcapada asal ti Adam hiji. Ari Adam kudu maha kawasa diciptakeun tina saripati bumi. Adam teu boga indung. Adam teu boga bapa. Tapi aya nu nyiptakeunana saha? Pangeranna manusia, pangeran nu murbeng alam, Gusti anu maha suci, seueur sesebatanana aya 88. Eyang pangeran tegaduh indung, pangeran tegaduh bapa, pangeran tegaduh putra, pangeran teu diputrakeun, tapi pangeran jumeneng nyalira. Di dieu bedana antara makhluk jeung khalik. Di dieu bedana antara maha kawasa jeung manusia. Pangeran mah teu gaduh putra teu diputrakeun, tapi ari manusia mah aya nu nyiptakeun. Ya hayang manusia aya nu nyiptakeun. Seperti contoh di diri manusia najan loba babagianana etunggal ngajadi hiji. Dina sirah aya panon, aya cepil, aya pangambung, aya sungut, aya bibir, aya waos, aya lidah, aya angkeut, aya taar, aya rambut, aya embun-embunan, aya punduk anu monjulut. Aya tengik, aya tak-tak, aya cangkeng, aya kelek, aya pinareup, aya bujal, aya patuangan, aya imbit, aya sampean, aya ramo, aya kuku, aya buuk, jeung ieu aya manehanana. Tapi anu ditingali tunggal ngajadi hiji wujud manusia. Anu mawi kula hoyong terang eyang naon ari hartina manusia. Iya. Naon deui eyang? Nurkala naon hartina woh loro. Dua kejadian makhluk ngaranna. Makhluk mah sajodo dua-dua. Aya jasmani pasti aya rohna. Ari jasmani pangabeugina lotek. Karedok. Anggeun hasun. Cobek-cobek, cobek lele, cobek keuyeuk, cobek belut, cobek conge. Kalapasan aya. Cobek. Eta jasmani. Ada rohani mah lain. Kasedepna patwa. Anu ngeunaan ka pangeranan manusia, anu ngeunaan kana masalah akidah, anu ngeunaan kana masalah ibadah, anu ngeunaan masalah ubudiyah. Eta saenyana pisan eyang kasedep rohani. Jadi jasmani jeung rohani kudu saimbang. Rohani kudu dipiara kasehatanana, jasmani oge apon kitu deui kasehatan anu penting kudu dipiara ku manusia. Dua-dua. Sajodo awewe jeung lalaki aya bumi jeung langit moal aya kecap beunghar lamun teu aya kecap malarat moal aya kecap panjang lamun teu aya kecap pondok moal aya kecap luhur lamun teu aya kecap handap sajodo eta cirina makhluk aya ya naon deui nurkala naon haratina
cabang papat. Di mana eyang? Di alam. Bumi, cai, seuneu, angin, kidul, kulon, wetan, kalet. Di manusia getih beureum, getih hideung, getih bodas, getih koneng, paningal, pangucap, pangrungu, pangambung, amarah, luamah, sawiah, mutmainah, opat-opat eta mangrupa ciri keur hirup manusia di jagat raya ya. Embang sanga kemang sengit sanga salapan lamun diri hayang sengit baktikeun kuku manusia kudu taat ka Nu Maha Suci, taat ka Rasulna jeung taat ka pamarentah. Hai iya manusia lamun hayang sengit atawa manusia lamun hayang sengit dirina gara kaji ilmu wali sanga wali pangwaris nabi anu nyana pituduh ti pangeranna manusia keur kapentingan hirup manusia hirup di jagat raya. Atuh Batara Guru barang ngadangu kitu nyata kadese pangaweruh hirupna kunur kala kalidasa. Lajeng bae Batara Guru kaluaras sanga sukma ngantunkeun warga badag. Kondur ingat pangakonan nur kala kalidasa sareng Pandinarada. Medala sukma sakinaragane sukmane layang-layang medala sukma saking ragane ya sukmane layang-layang sukmane layang-layang. Disangkana meureun kula teh bulok-lokeun Batara Guru teu nyaho sampean indit. Disangkana diri pula teu nyaho kumaha kaayaanan di kayu. Rek lumpat-lumpat ka mana kukula mau burung teu diudag entong boros sipating mapak wayang-wayang di jagat suralaya ngajaan asup ka lak-lakan agak mau burung teu dikondok. Ayeuna Batara Guru kula bakal mudagna sampean. Centong kaleng, boboko kaleng, seeng kaleng, piring kaleng, kejo kaleng, serba kaleng, kue kaleng, mantong si atah adonan deh. Pun kakang percaya, kasarana paduka dalam adi guru. Kada kasakten salira paduka geuning buktos si atah adonan teh ini teu pamit, dunta teu nyarita. Salajengna atuh pun kakang kedah kumaha dina danget adi guru. Adi guru. Adik guru, paingan si atah adonan teh indi teu pamit heula. Da geuning geus kosong warugana. Batara Guru kantun waruga badagna. Katempuhan kaula kudu mulasara bari babatangna. Sapada ieu kula yang mutepati jagat nata pramesti Batara Guru. Anu ngahajarek nepungan sakabeh incuk-incuk kula panusiman di negara masing-masing di negara sewang-sewangan. Kalayan lamun sampean sakabeh hayang aya dina kamulyaan. Eta negara sing bisa kaancikan ku ngaran Nur Kala Kalidasa. Kajembaran kabengharan jeung kamaslahatan hirup sakabeh paneusi nagara bakal kasora. Incuk eyang sakabeh ulah kaget kau